Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur kang jen sadaya, mugi daramang barijeng taat ka Gusti Allah. Dina video ayeuna, video papatah Sunda, urang kupas saeutik masalah ari hirup teh kudu jeung huripna. Ari hirup teh kudu jeung huripna, pidauh Gusti Allah dina Al-Qur'an surat Al-Insan ayat kahiji, netelakeun yen aya hiji mangsa tina fase kahirupan manusia teh, di mana manusia tacan bisa disebutna naon. Atuh lamun kitu ti mimiti iraha urang bisa disebut manusia. Da baheula mah urang teh lain manusia. Kitu soteh lamun niteunan kana proses jeung bahan dasar penciptaan manusia. Mangga urang titenan tur lenyepan ku urang sarerea. Mangsa katukang anu geus kaliwat, mangsa di mana urang diciptakeun ku Gusti Allah. Numutkeun keterangan mantena dina kitab Al-Qur'an urang sarerea anu pas namah dina surat ke-23 ayat 12 nepi 16. Urang sarerea dijieun ku Gusti Allah tina saripati anu asalna ti taneuh, terus dijadikeun cai mani nu diteundeun dina tempat anu tohaga, nyaeta nu disebut rahim tea, ngalangkungan proses hubungan antara lalaki jeung awewe. Saenggeus kitu dijadikeun nutfah, alaqah, mudghah, idoman, lahman. Nu saterusna saenggeus proses penciptaan salila 4 bulan leuwih ditiupkeun roh ka jero jasad. Teu heran lamun nincak umur kakandungan tos 4 bulan leuwih sok aya usak-usik, nandakeun eta teh geus aya kahirupan, jadi hirupna jalma ku rohna. Tapi eta wungkul tacan cukup disebutkeun geus jadi manusia, sabab numutkeun aturan hirup urang sadayana dina surat ke-51 ayat ke-56. Tujuan manusia dijieun ku Gusti Allah teh ngan saukur pikeun ibadah, keur ngajalankeun sakabeh parentah jeung keur ninggalkeun sakabeh nu dilarang ku Gusti Allah. Ceuk kasarna mah lamun lain keur ibadah, manusia mah moal diciptakeun atawa dijieun ku Gusti. Da hakikatna jelema anu teu ibadah mah teu hirup alias paeh, sabab geus nyalahan kana maksud jeung tujuan Allah nu nyiptakeunana. Eta keterangan bisa ditarik hiji pamadegan yen ibadah mangrupakeun ciri hirup jeung paehna manusia, lain ngan saukur pisahna roh jeung jasad. Saenggeus hirup kudu hurip. Naon ari hurip? Hurip sacara harti anu sederhana nyaeta kamakmuran atawa kabeungharan. Lamun ku urang disambungkeun jeung konsep agama, hurip cek hukum hirup manusia nincak dina ayat ke-30 surat Al-Baqarah. Ukuranana lamun manusia bisa ngajalankeun fungsi atawa kadudukan dirina salaku khalifah atawa mandataris Gusti di luhureun jagat ieu, anu pagawean sapopoena ngajalankeun peran salaku anu nyepeng amanah nanjerkeun agama Gusti Islam ngaranna. Hirup ukuranna ngabdi ka Gusti, lamun hurip mah ukuranana teu hianat kana kadudukan dirina salaku mandataris Gusti Allah di ieu alam. Namun urang salaku manusia bisa panceg dina ngabdi jeung ngabakti ka Gusti, insya Allah hirup urang pasti hurip.
beunghar tur makmur. Dulur-dulur Kangjen sadaya tah ari hirup teh kudu jeung huripna. Nu tadi panjelasanana mugia aya mangpaatna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.